Iya lamun di video geus viral deui wae. Geus FYP deui teh. Ari mah. Bener. Nuhun kada bis. Kada dikuling kok rongok gitu. Ya. Halus ieu panitia. Ke bagian tempat, oh teka tempo, sok di dia turang. Sok di dia. Nah, artinya bismillah bisa ngapung teh, ngapung rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri. Ibu mau diomongkan ke batur ngeunah teh. Nah, ibu ge tong ngomongkeun batur sarua teu ngeunah. Ibu dihina batur nyeri teh. Ibu ge tong ngahina batur sarua nyeri, hanya sebatas beda ngaran antara garam jeung uyah, tetep rasa mah pangset keneh, pangset keneh. Hanya sebatas beda ngaran Ustad Kiai jeung ajengan NU versi Muhammadiyah tetap rasana mah sarua ibadah keneh alasan naon urang kudu pasea iwati jelema nu sirik nu hasud nu dengki nu jua kakara sok hayang paseaan batur poho well kumaneh lah tong kurang ripuh ini dua oi sing tamat ngaji bismillah teh bismillah oke bisa ngaleungit pan ditemal ku ibu-ibu alhamdulillah cenah caroge abdi mah maca bismillah teh les leungit tiap aya nu nagih yang Garut jeung Bandung beda di Garut mah palingan hayang kongkorongna alus da marabanana lentong kur titit bawa ayam di Garut ka Bandung katen kuring dihoak da eta nyindiran minantu ur tetetet bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun aya minantu paingan hayam teu urang teu bisa kongkorongok si horeng dicekek ku minantuna berbeda tapi tetap marab keneh urang balik kana konsep kolot urang baheula euy hirup mah kudu seperti sampeu dijadikan gegetuk sampai kene dijadikan keripik sampai kene dijadikan peyem sampai kene dijadikan kecimpring sampai kene tong diadukan kecimpring jeung gegetuk nu penting mah lebok dumantung tina pangabeuki masing-masing balik sampai kene rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Sarekat Islam garawe dina kaislaman yatim gera tulungan miskin gera bantuan compo gera bere imah tempo nu miskin gera jamin di dieu katempo Islam rahmatan lil bener Pak genah beureun hirup pun kitu wah demi Allah Kang demi Allah matak cekolot baheula euy ari ngaji teh sing tamat lamun ngaji pasea keneh artina can tamat da ngaji anu tamat mah bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih nu diomongkeun teh maha welas maha asih urang nu ngomongna boga teu sifat welas asih lamun teu boga ngawadul antara hate jeung bibir kumaha karaos ya teh paling tadi ulam deui paduli teuing dek ka mana oh HP duduk si leungit bernuding ka urang kata urang nu deukeut euy ngaji mah sing tamat ingat Pak ingat da Bapak yakin kolot budak baheula kolot urang baheula sumopatan gitu euy ngaji mah sing tamat lamun ngaji masih kene pasea artina can tamat hiji dua, oi ngaji teh sing tamat bismillah teh hiji bakal bisa ngapung dua bisa nurus bumi tilu bisa ngaleungit opat teu gerak di kade ieu kudu bener ngadengena bisi engke aya nu nyobaan ceuk nana gerhana bismillah teh bisa ngapung juk naik ka takal awi notokeun maneh maca bismillah modar itu bismillah bisa ngapung lain artinya ngapung awak kasidik teu boga jangjang tapi bismillah bisa ngapung na awak manusia aya rasa maka nu kudu ngapung adalah rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang bismillah ku atas nama welas jeung asih ku atas namanya ah jeung dede moal ngantep batur kalaparan moal ngantep budak yatim moal ngantep compo teu boga imah itulah bismillah ngawujud dina kahirupan we
kaharti kada ya bisa nyoba naik ka ditu